Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Ibu dina pangajaran Basa Sunda. Dina lawungan dinten ayeuna urang bade diajar ngeunaan kalimah reflektif jeung kalimah resiproaktif. Sateeu acan dikawitan, mangga siapkeun heula alat tulisna diantawisna buku biru, paltot atanapi pulpen, sareng buku paket nanya. Barudak aya nu uningat teu, naon ari kalimah reflektif sareng kalimah resiproaktif teh? Supados teu panasaran, yuk urang sami-sami diajar.